Kori Isan eta orang Cijuju. Masya Allah, tabarakallah. Ibu bunga kira-kira apa? Kalau bisa lagi. Bunga itu Bu? Bagja dunia jeung akhirat. Makana punten lamun boga anak supaya soleh terus soleha, kurang teu bisa ngadidik. Lain teu bisa ngadidik, waktuna sesempat turun. Tuh ya Allah ya Rabbi urang sing pagawean bapana sibuk jeung nyangan duit. Titikeun ka pangaji. Sok dititikeun tara budak teh. Apa datang sorangan gitu? Datang sorangan. Ibu budak sok dititikeun diantarkeun ka turunan teu lamun ngaji. Pak Ibungna ieu teh anak yatim, lain. Anak piatu, lain. Disebut anak yatim, da boga keneh bapak. Ieu teh tapi budak teh ngaji we tolong bapana mana banterkeun anak ieu. Nu alus mah supaya jadi anak nu saleh, ilmuna manfaat, anu dipasikeun ku guruna bisa ngaji, maca Quran, bisa wudu, bisa salat, titipkeun ka guruna. Assalamualaikum Ustaz. Punten, abdi teh bari nitipkeun di murah kali. Masuri. Wow, dasar brutus. Awas lalu ah. Ya kieu titipkeun ayeuna mah Ustazna. Ampura abdi teh biasa masihan naon-naon sabari salaman besok. Amplopan teh Ustazna teh 200.000 kosong tara. Ya Allah. Ai anak hayang pinter, anak hayang soleh, teu bisa ayeuna urang ngadidikan titipkeun ka majelis taklim, geus beres ka majelis taklim, aya rezeki urang ngasupkeun ka pesantren. Mau masuk pesantren enggak? Mau masuk pesantren enggak? Enggak. Iya Om. Saya jujur enggak mau, tidak mau masuk pesantren. Enggak mau Ustaz. Kamari ge anak masuk pesantren cenah teu salat teh gagaro wae. Ya Allah ya Rabbi naon kudu gitu. Dengan naon da kiai oge tuh Ustaz Kupai. Ayeuna di dieu jadi Bapak Amir. Ayeuna ngensian lamun teu pesantren heula mah moal bisa eta ge awalna Ustaz Kupai ge kosong pun. Kenapa? Itu sudah menjadikan perjalanan, Bu. Hei, santri, itu sudah menjadikan perjalanan. Kamu siap nanti siap, Bud. Buduk sekali, buduk kata Bud. Hidup buduk. Coba, kalau anaknya yang pandai baca Quran, hafal Quran, Masya Allah, tabarakallah, nanti anak-anak ibu akan memberikan kopi saya. Kundungan lagi itu udah satu baik. Punten, dia akan memasangkan mahkota untuk ayah ibunya nanti. Amin ya Allah ya Allah. Ku impikan sepasang mahkota yang ku berikan di akhirat kelak. Sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta, aku cinta engkau.